Ke sugri para wargi kiwari mangdedi baris maluruh bagian anu ke-50 dina lajenganana carita hayang beunghar karangan Kiliksa. Sakumaha naskah ieu carita anu kantos di Bandungan dina bagian anu ke-48 pedaran mangdedi kebegat wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam pasosore khususna atuh ka Bah Jari Mang Inta Katut Salia harita geus tepi ka imahna Bah Jari nu mangkuk di lembur waru. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam pasosore dina unggul ning ieu carita. Tonggere treang di sarada patembalan jeung pada baturna. Mapaesan kaayaan alam sore harita khususna mah di lembur waru. Breh atuh aya 3 tangtungan jalma nu keur laleumpang. Pangheulana atuh nu kolot nyatana Abah Jari ditema ku Jang Salia, sedengkeun Mang Inta pandiri. Cikeneh tas masrahkeun anu cilaka kabawa palintea nyatana anu katelah sahuri teh. Bekilila beki deukeut ka imahna Abah Jari. Teu kungsila tepi weh atuh dibagiakeun ku si Ambu Jari anu geus nyila ngadaguan salakina. Nu kakaradatan teh disuguhan beuleum cau jeung gula kawung ditambah ku kueh buatan urang dayeuh 2 keler. Harita sararea geus babersih ngan kari dahar wungkul nungguan heula dengeuna anu can asa. Pok Ambu Jari ngamitian tumanya da panasaran bet jadi tiluan salakina teh. Lain Abah, kuring teh geus kasal ngadagoan sarta nyeri beuheung sosong neteun balas ngalieukan ka jalan. Melang ka Abah teh ayeuna geus datang kalawan salamat sarta jadi tiluan geuningan. Kumaha dongengna ieu teh mana ari si bahil-bahil teh beunang atawa henteu ku Abah? Kieu Ije Ambu, Bandungan sing tenget ye. Barabat atuh harita Abah Jari medar lalakona. Ti mimiti indi ti imah tug depikeun kadanget harita. Atuh Ambu Jari unggut-unggutan. Dah, itu dongengna Ambu. Nya syukur we atuh geus aya raratan mah. Tapi kumaha karep Abah ayeuna? Rek iraha indit deui atuh Abah. Isukan pasusubuh. Abah kapaksa kudu indit deui anu dituju teh lembur Cikarang. Maksudna mah deuk neangan nu ngaran Kamin. Dah ngancang tu nyembang heula sakedeung mah meureun ka imahna ieu ye Jang Salia. Rek bebeja heula cenah ka bodona tah kitu Ambu. Ih, nya puguh we ujang kudu bebeja sing benar ka pamajikan mah bisi dedeupeun. Heug atuh ari kitu mah Abah kuring hijinan pisan sarta milu ngadoakeun sing hasil anu dimaksud. Amin. Tapi kumaha ari Jang saha bieu teh? Salia. Jang Salia nah laras karsa usaha babarengan usaha jeung Abah. Hayang puguh we Ambu mah. Si Ambu Jari nanya ka Jang Salia hayang menang jawaban nu pasti merenan. Duh Ambu, abdi teu langkung bingah. Malahan mah langkung pisan ti bingah. Margi asa ditonjok congcot abdi teh. Kaayaan abdi keur susah ku usaha, bet aya anu maparin pijalaneun, tangtos we ku abdi teh ditampi ku asta kali, kalayan hate anu bungahna kalintang. Tah kitu Ambu. Syukur we ujang trak we sing bener usahanya. Da moal daplah usaha jeung si Abah mah. Urang bagi-bagi rezeki we perkara hasilna mah. Sabab sararea oge butuh ku duit keur nyumpunan pangabutuh sapopoe tak kitu nya ujang. Duh, laras pisan Ambu ka hartos. Ari kejo geus sadia teh Abah malapari teh yuh. Sabab ti isuk can manggih daharan. Kalakah manggih musuh gedul nyapekeun pisan. Urang tempoh lah. Nya geus beres atawa acan nu popolah di dapur teh. Da si Isah anu keur nyieun deungeuna eta teh. Ambu Jari terus atuh nangtung leos meru ka dapur deuk nempo anu popolah. Teu kungsila geus balik deui bari pok ngomong. Yen sangu geus sayagi cenah. Atuh teu ngalobakeun catur. Abah Jari ngajakan dahar ka Mang Inta jeung Jang Salia. Terus salea pindah diukna ka jero. Nu saterusna mah atuh dalahar we bala kecerakan ngariung mata kresep.
Kasugri para wargi, panjangna alam sore jeung peuting tika catur dina ieu carita. Ayeuna urang kocapkeun mangsa alam isuk-isuk dina tempat nu sarua. Mangsa alam isuk-isuk harita teh sanggeus ngalakonan sorat subuh mah bral atuh arindit deui cenah deuk ngajugjug ka lemur galumpit nepungan heula Nyi Marti. Bari jeung sakalian silih kenalkeun. Abah Jari geus sadia deui bakal mangrupa duit. Bisi di jalan perlu keur meuli sangu sabab waktuna ngalalana teu bisa dipastikeun. Gumantung kana hasil jeung heuteuna newak si bahil. Kasugri para wargi, urang jojo ringkesna lalampahan Bah Jari Mang Inta katut jang salia. Tika catur di jalan. Harita atuh geus tepi we ka imahna jang salia anu mangkuk di lembur galumpit. Samameh indit ngajugjug ka lembur Cikarang. Harita teh atuh Nyi Marti katingali keur ngadaweung dina gododog bari jeung carinakdak. Da ingat weh ka salakina nu ti kamari teu aya datang. Malahan mah geus bebeja kanu jadi bapana yen salakina nyatana salia teu balik. Tapi barang joa aya nu datang mah Nyi Marti teh teteg hatena malah ngabageakeun kanu anyar datang. Mangga caralik sadayana. Kituna teh bari jeung cengkat terus memenerkeun kursi di tepas. Sup salia pangheulana ka jero dituturkeun ku Abah Jari ditema ku Mang Inta. Gek dariuk kalayan tenang. Ngariung di tepas sareup. Memeh tatanya nanaon Nyi Marti gesat-gesut nyadiakeun heula cai enteh keur semah. Sanggeus kawilang tarapti geek milu ngariung diuk. Teu jauh jeung salakina. Malah mimiting ngamimitian nyarita harita Nyi Marti teh. Kang Salia, bieu teh bapak kakarat juru turun. Arek balik heula cenah ka imah. Tati isuk di dieu we ngabadamikeun akang nu teu aya balik. Malahan mah geus bebejah ka Pak RT. Da bisi aya naon cekeng teh. Tayana akang geus datang dibarengan ku tamu duaan. Na kumaha ieu teh dongengna? Sareng saha atuh ieu? Nyi Marti nunjuk ku jempolna ka Abah Jari jeung ka Mang Inta. Nu ditunjuk ukur imut we da geus ngarti kana naon-naon anu bakal kajadian. Ngadenge pananya kitu ti pamajikan pok atuh salia. Hampura akang teh Marti. Sabab akang teh ampir cilaka lamun kurang-kurangna milik ngatangtungan bisa balik ngaran wungkul. Kela ke. Ngan untung we ditang tayunganan keneh ku Allah akang teh tepung jeung Abah Jari kalih Mang Inta ieu tah. Ieu jamina anu gede jasa ka akang. Pek munjungan kalina. Oh gitu. Hapunten Abah. Kitu deui ka Mamang. Abi rumaos kirang hormat ka sepuh. Napangkeun abi pun Marti. Cek Nyi Marti buru-buru cerdok munjungan gap ku Abah Jari di tampanan bari pok harita. Yang pura pisan ku Abah Nyai. Kaharti lah ku Abah oge. Syukur ditepungkeun kalawan salamet. Teu aya nu matak sedih. Sing tenang we Nyai. Datuang raka hejang syariat teh teu naon. Ngan memang ampir-ampir cilaka tah ku si Bahil. Nuhun ditulungan ku Abah. Nyi Marti ngumbar cimata. Tapi ayeuna mah cipanon rasa bunga. Geus kitu munjungan deui ka Mang Inta. Tah kitu Marti akang teh ampir-ampiran menang cilaka. Ari dongengna kieu geura ieu. Barabab atuh salia ngadongkeun lakon hirupna. Ditetek ti mimiti indit tug nepikeun kadangat harita. Atuh mun nyapang hate Nyi Marti teh baluas ngadenge salakina nu ampir-ampir cilaka. Cipanon bari jeu deui lantaran ngarasa sedih. Sabab salakina ngan hantem we di arah-arah pati geus puguheun ku siluman mah matak bosen. Tah sakitu dongeng akang teh Mar. Kumaha kaharti? Kartos pisan Kang. Kartos pisan ku abdi teh. Nuhun Abah. Salaki abdi geus ditulungan wahina tiasa wangsul deui ka dieu kalayan salamat. Kenyang. Atuh saja beti kitu ku Abah teh bet dipaparinan jalan usaha. Atuh abdi teh nuhun kudu aku tilu. Mun asa ditunggu umur Abah. Sawangsuna geulis Nyai Abah teu bunga. Sabab bisa nulungan kanu keur manggih ka susah. Atuh saja badati kitu Nyai. Ku ayana kajadian kieu teh jalma anu keur dibeberi ku Abah jadi kapanggih. Dah,
Kulantaran kitu Abah deh rek menta karedoan ti hidup. Yen tuang raka heujang salia rek dibawa ngalalana ku Abah. Ayeuna teh Abah teh jeung tiluan ieu teh rek ngabujeng ka lemur Cikarang. Deuk neangan anu ngaran kacela sa. Oh Kamin. Dah, nu ngaran Kamin. Dah kitu Nyai. Ceuk Bah Jari sakalian we bebeja ka Nyi Marti yen salia arek dibawa. Mangga teh teuing Abah, adi mangedinan pisan. Ngan abdi titip we ka Abah salaki abdi mah tetuman pasea. Tara bisaeun gelut, teu ngarti kana ilmu maen po atawa silat. Tak kumargi kitu kasalematan anak abdi teh percanten ka salira Abah nu tangtos baris ngabelaan kapun lanceuk. Nanging bada iraha atuh angkatna Abah. Muadil yalila Nyai. Sababi sisi gedul si Bahir teh lapur manten. Nya ayeuna pisan rek disusul ka lemur Cikarang. Da pasti manehna teh datang kadinya keun. Urusan tuang raka mah tanggung jawab Abah lah. Sababna jan dibabawa oge lain arek dititah gelut ieu mah. Tapi sina nuduhkeun imah si Kamin. Tak kitu Nyai. Nya mangga we tu Abah abdi mah ngajurungan pisan. Muga-muga we atuh si bahil-bahil teh sing kacerek, paeh atawa hirup kudu puguh. Jawabna atuh Nyi Marti bari ngareret ka salakina nu harita ngabandungan kalawan daya pisan. Nya kitu pisan Marti. Akang teh ayeuna pisan atuh rek dindit ka lemur Cikarang hayang nanyakeun ka Mang Kamin ngeunaan si Bahil. Nah, aya hubungan naon jeung Mang Kamin teh? Da geuningan bet kitu lalakonna. Akang geus janji ka Abah jeung ka Mang Inta yen arek milu neangan si Bahil nepikeun ka beunangna. Nyajung bae atuh Kang, ku abdi didoakeun sing salamet. Amin, amin Nyai. Tah sakitu we ayeuna mah nya. Lamun sik aya kapanasaran make we. Lamun sase urang ngobrol deui jeung Abah. Ayeuna mah Abah teh hayang buru-buru menang putusan ngeunaan si Bahil Nyai. Ngaleut heula atuh Abah, peperieun tuang atuh moal kabujang panginten. Geus daang Mang geus. Mangga Nyai ditampi duh. Bah Jari terus narimakeun kanu nyuguhan. Kitu deui Mang Inta. Malah salia oge milu barang dahar. Da memang karasahana ang urut lempang ti lembur waru, muru ka lembur galumpit teh lumayan rada anggang atawa jauh. Sanggeusna kawilang tarapti, malahan magdes beres babadamian bring tiluan harita indit deui deuk ngajugjug ka lembur Cikarang cenah. Maksudna rek nempungan Mang Kamin. Nyi Marti ngajajabkeun tepikeun keburuan. Kalawan mabaharpan yen si Bahil bakal kacerek. Sabab Nyi Marti percaya kana kabisana Abah Jari. Kang Salia. Nah, nasib akang gebet kitu-kitu teuing ngan nyengang dikakalakeun ku batur teh. Geus puguhun ku suluman estu matak bosen cik atuh. Manusa masih baruga pikirannya ka hayang teh. Nah, saha nu nyana nu hayang mateni salaki abdi teh. Tapi awal akhir oge anu kitu peta masuk kapanggih tang tu bakal katewak atawa cilaka ku polahna sorangan beragam yang Kang Salia teangan pangalaman jeung luang keur nambahan luang ngaraha ulah katipu wae ku jelema sejen jeung ulah kabobodo wae didoakeun ku abdi Kang. Cek Nyi Marti bari ngalimbah. Ai panon mah muraleng kana tonggong salakina anu beuki lila beuki jauh beuki anggang. Tungtun mah las atuh teka tempo sabab kateureuy ku imah-imah tatanggana. Nya sanggeus kitu mah atuh Nyi Marti geblus dewe asup ka imah. Kasugri para wargi, caig urang tunda heula lalampahan Abah Jari sabatur-batur. Anu kiwari keur aya setengahing perjalanan deuk muru ka lembur Cikarang. Nya kitu deui kaayaan lembur galumpit khususna Nyi Marti pamajikanana Jang Salia. Cag eta urang tunda heula. Kiwari urang samper nu kadenden, urang teang hanca nu geus lila katunda-tunda. Nyatana kaayaan si Bahil. Keur di mana ari si Bahil?
Kasugi para wargi, sakumaha anu geus dicaritakeun ti heula-heula ku sahuri tukang lintar teh yen si Bahil teh waktu keur aya di wahangan manehna ditulungan ku sahuri anu keur lintar ngan kanu nulungan tebet malik nyilakakeun si Bahil hanyat ka darat sahuri dikecemburkeun ka wahangan bari jeung dikereut celina tangtu sahuri mah leuwih ripuh sabab tetuman hirup dina cai datuman oge museup sedangkeun si Bahil mah najan palid dina kayaan tatu ge teripuh-ripuh teuing bisa keneh ngadalikeun awakna da puguh geus tuman jeung memangna baragajul harita teh si Bahil ngajentul keneh dina batu sisi wahangan manehna can waka indi tidinya ari sabab perlu ngubaran heula raheut dina bitisna tapak bedog bah jari ayeuna mah pakarang boga sabab meunang ngarebut ti sahuri tukang lintar teh kurang ajar si Jari aing jadi kieu gara-gara si Salia anu katewak aing jadi sangsara rasakeun sia hulak dina hiji mangsa mah aing bakal ngayakeun balitungan jeung si Jari jeung si Salia katut anu sahulu deui untung aya wahangan lamun henteu katewak aing teh dina kayaan kitu teh manehna masih keneh nunda kaceuceub ka musuh-musuhna sabab asa dihalangan pamaksudanana asa dijauhkeun rezekina ku ayana Salia salamet teh yakin duit ti Mang Kamin moal kapimilih naon sababna lantaran jangjina teu kacumponan parandene kitu si Bahil memang tukang tipu jeung ngarah ngarinah dina kaayaan anu sakitu uritna teh pikiranna mah jalan keneh nu matak waktu ditulungan ku sahuri tukang nguseup teh atoheun pisan langsung celik sahuri dikereut sarta diampihan ku manehna maksudna eta celik keur nipu ka Mang Kamin jeung tibatan duit teu kapimilik mah ku aing leuwih hade ngabohong ka si Kamin aing ieu ceuli jelema tadi ku aing rek disebutkeun ceuli si Salia pikeun bukti yen aing geus hasil maehan si Salia duit satumpuk bakal beunang ku aing tangtu cita-cita aing hayang beunghar bakal laksanakeun baelah da anu gableg ceulina mah moal nagih sabab geus tangtu modar di wahangan kitu cek si Bahil ari leungeunna ngurumaw weh nalian raheut kulamak anu memang meunang ngeureut tina calanana sep getihna teh rada saat ngan karasa nyeri peurihna mah beuki parna sukuna asa sing sireumeun jeung carangkeul si Bahil ngalungsar dina batu kaayaan alam harita teh beuki lila beuki beurang bae ari cai wahangan cipater tetep atuh teu aya robahna kadenge sorana mun seah ngaguruh mata keung jeung mata ketir tapi pikeun si Bahil nah matak bungah we nu aya ari sabab cai wahangan anu geus nyalametkeun manehna lila-lila si Bahil ras inget yen manehna kudu buru-buru balik ka tempat panyumputanana bisi sukuna parna manten mangkaning teu mawa ubar saeutik-eutik acan pok si Bahil ngomong sorangan lamun aing ngajedog we jadi dieu tangtu cokor aing beukeun nyeri mangkaning hese piuh bareunana yakin madak cilaka gelo da si Jari na ai seak tulewak na bitis aing edaon sia aduh ayeuna aing kudu ngeureuyeun yeuh aing kudu ngeureuyeun balik dadi gogobrok boga kene ubar raheut sakalieun bae mah muga-muga we ulah kapanggih ku si Jari jeung baturna kitu omongan si Bahil bari jeung terus cung nangtung bari diselang cengar-cengir mameh indit cungas jeung geus luak lieu heula bisi aya jelema sejen nu nalingakeun ka manehna tapi kaayaan teh kacida pisan simpena simpe teu aya jelema lantaran jauh ka lemur anggang ka desa si Bahil bungaheun terus hanjat ka darat maksudna arek balik ka tempatna kasugri para wargi banglu salampahanana atuh si Bahil anu muruk ka sedong atawa ka tempatna teundeun heula eta ayeuna urang kocapkeun heula kaayaan di lembur Cikarang khususna Mang Kamin.
Kasugri para wargi, mangsa alam harita teh kira-kira wanci rumangsang. Di lembur Cikarang teh kacida pisan jemplingna, ngan sorak manukwe anu recet di sarada teh. Sora sasatuan anu ilahar di sada kayaning domba jeung me hayam jago kongkorongo patembalan jeung baturna. Ari jelema-jelema mah loba nu arindit keneh kapagaweanana, aya nu ka sawah, ka kebon jeung sajabana. Tapi ari mangkamin mah teu indit-inditan jauh harita teh, lantaran balanja mah geus poe kamari. Sarta dagangan loba keneh, atuh ceuk saliwat matu maninah mangkamin teh. Da harita ge keur diuk bari jeung moyan hareupeun toko. Cerengkeun bojona anu katelah biiting keur riweuh paciweuh ngaladangan anu balanja. Parandene riweuh oge atuh tara aral, sabab ngarasa bungah daganganana toleh laku jeung payu, resep pisan ngome duit. Hate mangkamin mah beda deui, manehna bangun anu bingung jeung hariwang, sabab boga janji jeung si Bahil anu tepikeun ka poe eta can aya beja-bejana, jiga anu taya harepan kana hasil. Mangkamin gawena teh ngalamun we, lantaran hariwang bisi si Bahil teh nyumponan janggina, mangkaning duit geus ucul loba pisan. Aing teh dipikir-pikir magagamah lantaran asa babari pisan mikeun duit ka jelema saliwat. Aduh, nya kumaha lamun eta mangkluk heueuh si Bahil maksud teh jalir janji ka aing. Kumaha lamun manehna teu maehan si salia, aing anu rugi teu pupuguh ngadon micenan duit ka begabo. Cilaka nyo. Cegeran tesning hate mangkamin. Bari ret-di ka jalan, sabab geus di kamari ngarap-ngarap si Bahil datang. Pantasna teh Jawa datang tapi unggal nu mucunghu lain deui. Kaayaan alam beuki berang bae harita teh. Hate mangkamin beuki panas jeung teu puguh rasa. Sabab handeueul jeung kaduhung bet gagabah mikeun duit ka jalma anu saliwat. Mangkaning lamun ditagih teh geus tangtu matak ngabahayakeun kana dirina. Da puguh si Bahil teh begal bolongkotan. Sifatna anu barangasan jeung taya pisan ras-rasan. Mangkamin kasiksa ku rarasaanana sorangan, sabab rek bebeja ka pamajikanna henteu wani, lantaran geus pasti bakal nuntun Raja Wisuna. Hayah, aing kitu salaki salana atuh sate kamin aing mah euy. Make gagabah mikeun duit ka garong. Buktinya ayeuna mana ning si Bahil-bahil teh umuh. Aduh, nya ahe duit mangkaning sakantong. Nah iraha si Bahil teh datangnya wayak ieu can datang ka nya wae matak jengkel kana hate ngajagoan ge. Kumaha ieu carana? Nyaha bebeja wae kitu ka Pak RT atuh kumaha nya yen aing geus kagarongan nya kitu. Tapi moal aya nu percaya jeung na deui tangtu kalak nyambahan pusing kana hulu. Sabab nyambahan pikiraneun keun bae rek dijagoan heula we nepikeun ka saminggu sugan. Cek mangkamin ngecewih ngomong serangan jero hate bakat ku bingung. Akhirna mah pasrah sumerah kana kaayaan. Sabab lamun ceuk bebeja kanu sejen geus tangtu bakal jadi mamala engkena kana diri. Dina mangsa tur waktu anu sarua. Di jalan belah di kulon aya nu kelempang sesoranganan. Nu ngahaja ngadatangan ka lembur Cikarang deuk nepungan mangkamin. Saha eta jalma? Tayalian iwati si Bahil teh. Nu harita geus tepi ka lembur Cikarang. Si Bahil ngerasa yakin yen manehna bakal hasil ngolo-ngolo mangkamin, duitna bakal beunang ku manehna, sabab manehna mawa bukti mangrupa ceuli anu dibungkus sedibuni-buni. Aing teh hasilna mah euy. Duh, sabab teu kudu capek-capek maehan si salia. Da geus bisa mawa bukti mangrupa ceuli. Ceuli nyungsup. Si Gamin mah moal batatanya da ngala ceuli manusa teh hese atuh. Bagja aing euy. Bisaan sia teh geuningan. Bahil. Cek si Bahil muji maneh beringa gedi gelumpang. Pakaianana gining jeung bersih. Lantaran ari liar ti berang mah kudu berseka bersih jeung rapih cenah. Ngarah batur-batur teu curiga ka manehna.
Lengkah na rada panjang pangun gagah lantaran geus boga hitungan yen manehna bakal menang duit anu loba ti Mang Kamin. Akhirna si Bahil tepi ka lembur Cikarang langsung nanyakeun ka hiji jalma anu panggeulana Tepung. Ti eta jalma si Bahil meunang katerangan perkara imah Mang Kamin. Atuh babari neanganana ngan kari ngajugjug jol ka hareupeun imah Mang Kamin. Kasampak pribumi keur moyan we. Jika nu eueuh gawe, padahal mah mata poe geus luhur jeung panas. Tapi Mang Kamin didinya keneh we ti tadi oge. Barang nempot nu datang meuni curing hak Mang Kamin teh bakat ku bunga. Aduh, Mang Euyang, kumaha nya Mang? Manawi teh moal sumping. Mangga calik ya, mangga calik. Nun Mang. Nun, abdi ge bingrah margi bumi Mamang gampil ka penagna ding. Si Bahil sopan pisan ngomongna teh. Lantaran manehna nyaho di toko loba jelema anu nempokeun. Lamun manehna ngomong kasar garihal jeung sugal, geus tantu bakal loba anu curiga. Ya, urang kajero Jang. Duh, buku geus dina ngajagoan wae Mang teh. Aduh, Mang Abang. Sanggeus sasalaman, duarana arasuk ketepas geek dariuk dina kursi. Si Bahil kataji kursikna imah Mang Kamin, nu memang bersih pika betaheun. Kawan tu boga budak awewe anu resep ngurus imah. Si Bahil gawena teh menara teret we nempuan kaayaan di jero. Hatena muji ka Mang Kamin nu bener-bener luyu jeung omonganana waktu ditegasi meutea. Men, jagoan heula Jangnya. Duh, Mang cari ka bejaan heula si bibina, si nama wacin teh ka dieu, jamureun hanaang ujang teh tas lempang jauh. Kantenan we nya na Mamang. Hanaang abdi teh di jalan teu mendak minum. Dupi bibina teh anu mana Mang? Si Bahil ngareret keluar, maksudna ka toko. Itu tuh baju bolau keur ngalajangan. Jek Mang Kamin atuh bari keluar ti tepas muru ka toko rek ngabejaan ka Biiting. Sedengkeun si Bahil ngarampa isi saku, bari jeung ngagerentas jroning hate. Tuluy ieu ceuli teh kitu yuh. Lamun eueuh teh cilaka aing moal menang duit badag, tapi Allah, aya geuning ngagingel. Hasil aing euy. Sabab si Kamin teh bener-bener jelema jegun. Jelema beunghar boga toke, boga toko jeung imahna ge gedong. Bagja aing yuh. Sabab tujuan bakal laksana menang duit bakal hasil. Gitu. Cek hatena si Bahil. Bari jeung toleh rada teret nempohan kaayaan di imahna Mang Kamin. Jigana lamun dina hiji mangsa aya kasempetan, manehna arek nyoba-nyoba ngadatangan ka imah Mang Kamin bari jeung mawa maksud anu jahat. Biasa we, arek ngukud barang-barangna. Kitu tujuan si Bahil teh. Bubuhan jelema baragajul anu geus kacida jahatna. Tekung silila kurunyung Mang Kamin datang deui dituturkeun ku Biiting nu kacida ngarasa heran lantaran ka imahna aya semah nu jangkung badag pikasieun. Tapi kulantaran nempok rengkah paripolahna hade, akhirna Biiting percaya yen si Bahil jalma biasa. Ya iya sobat akang ti dayeuh teh, Ting. Jadi tuna teh bandar kalapa, pek nenyakeun nya. Mang Kamin diuk bari jeung nunjuk ka si Bahil. Anu tunjuk ngarti yen Mang Kamin keur sanewara nutupan kalakuanana anu sabenerna. Kitu natangkeun bibi atuh Bun Iting. Bun Iting teh. Cek Biiting bari jeung nyerenges seuli cerdok munjungan ka si Bahil.
Gap di tampanan baripok ngomong sopan pisan. Aduh nuhun bi, katompi. Mangatusin jongjon nya da bibi mah itu tuh kata mang nuju ngaladangan. Ieu ge nyalang heula nepangan teh. Kayak urang nyanak heula leuteunana atuh. Oh, mangga bi, ulah kaganggu pada ngadamel mah. Leos biiting mah balik deui ka toko, rek nyokot kadaharan di toko cenah. Geus kitu tuluy ka dapur nyadiakeun cai teh. Sanggeus susuguh sayagi biiting mah balik dewe ka toko. Atuh Mang Kamin bungaheun. Sabab marasa laluasa keur ngobrol jeung si Bahil. Pit nyanyo cenah yang ulah asa-asa jadi malah. Sabab mata disuguhan oge ngahaja keur tuangeun. Cek Mang Kamin nawaran susuguh ka si Bahil. Anu memang kacida laparna tas sumampah jauh teh atuh. Oh, mangga bangkat. Katompi yo. Cek si Bahil kop kena gelas cai teh regot nginum. Geus kitu kadewakan nadahareun sejenna. Balawak nyanut malah Mang Kamin oge milu mayeran. Ngahormat ka mah ngarah nyanut na tenang jeung regreg. Mayang hasil atau mantu? Mang Kamin rada lila. Haharewosan bari panon culang cileung nanyakeun pagawean si Bahil. Ngeunaan hasil henteuna, ari si Bahil can ngajawab. Regot nginum heula geus kitu ngusapan bibirna pok harita. Hasil bang, Hah? hasil. Sabab moal hese modaran jelema saulu wae mah. Tepikeun ka poe ieu teh geus aya 7 likur nyawa. Nyauna Lobana nu diala ku kuring. unjuk paehan. Nya, Uluh. Utanya kitu jang kumaha ari si salia-saliatnya. Di mana di paehanana dikumahakeun cara-carana jang. Nyaha Muhammad tak kapandiheun ku nu wajib. Mang Kamin hatena bungah, tapi dibarengan ku rasa hariwang. Bisi kalakuanana kanyahoan kuno wajib, sarta manehna didakwa. Ngadenge pananya kitu atuh ti pribumi. ulah hariwang bang. Moal aya nu bisa mangihan. Sabab bagawean kuring mah dikip. Mun reka pangige ti baheula, sabab kuring geus minang maehan jelema. Sabab cernak ieu mang ieu. Kuring ngolo-ngolo ngasih sadia teh bari jeung aku rek ngajua anak rau. Samemehna kuring geus tatanya heula ka batur kana naon usahana si salaya teh. Nya dina hiji mangsa mah mang manehna katipu ku kuring. Maneh daek diajak ka lemur waru anu jalanan ngaliwatan kebon karet. Tah didinya dihantem hula. Tanik deui atuh. Ainya dicelek buhuna. Tepikeun ka paragat nyawa. Si salia modar bari jeung teu ngabijilkeun getih sakeclak-keclak acan. Kumaha maehanana? Heuh, Kumaha maehanana? maehanana teu make pakarang seukeut henteu. Terus dibawitkeun ka kebon karet anu geus teu dipiara. Barala jeung loba orai tangke lamun seutia mah aya nu manggihan ge moal nyangka dipaehan ku kuring. Paling oge disangkana teh dipacok orai. Tak kitu jadal teh bang. Tuk tarik deui seulinya atuh. Si Bahil bisa pisan ngabohongna teh. Manehna ngerasa yakin yen Mang Kamin bakal menang di bobodo. Tapi Mang Kamin kalah ngahuleng. Lantaran mangsa misah wanci nyapih cag para pamirsa. Ieu carita cag urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangde dibaris nyungsi bagian anu ka-51. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana. Wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.